Aduh, men. Teman. Ya kumaha sih numpak motor dong. Ya karak boga men motor. Hampir katabrak. Aduh aing mah kumaha sih men. Bisa ante sih numpak motor teh. Ya karak bisa bejakeun. Kumaha lamun si Bram. Waduh. Tuh, tunggu surung sia. Kumaha tuh men. Sia kumaha gitu tempo si Bram. Sok kudu dibawa ke rumah sakit tah budak tah. Solusinya kumaha tuh men. Ya bawa ke rumah sakit sia. Amun teu dibawa ke rumah sakit ku aing bisa dilaporkeun ke polisi sia. Aing teh karak bisa, teu bisa ngaboncengkeun. Aing mah teu nyaona naon bebaturan aing dulu itu pas itu patriku kontek modar. Jadi kumaha tuh men. Duit aja jeung ubaran. Duit. Heuh jeung ubaran. Aing Dia duitna gagal deh wae meureunnan. Tapi ulangin tak tanggung jawab deh ka aing. Aing jeung mau ke rumah sakit tuh. Itah lah. Duh aing mah. Saya lamun kurang tambah deui sia nya jeung berobatnya. Geus aing mangkatnya. Emang itu. Alun aing. Alun mah teh motor teh. Ram. Udah. Geus eueuh tuh antog. Ayo. Ayo. Cair. Ayo siap. Ayo siap.